Tadi si Surya goreng siang. Ngomong nanti buka apa sih? Serang hewa ka urang ngomong. Atuh ente urang mah ada kenyataan kos gitu kan? Bener kan? Sieu bae ge diancem ku urang. Sieun. Nyawa ieu naon? Kater eta mah. Daek teu siap urang. Ya kakek kater. Bedil ge ngebul urang. Ieu bae urang mah. Teu hayang bedil-bedil teuing. Ih. Ini sorangan hayangna kumaha jeung urang. Modal siap si Pehong. Ayo, siap. Ya nan maksudnya jeung merasa Hari segitu. tadi si non maksud ngegoreng si ieu. Bagus. Ih. Betul. Siap. Parah dia mah. Aing ngomong ngelagan doang tadi ge. Urang mah pelaku bebaturan. Si Pehong si di dieu. Urang teh terima sebenarnya mah. Ih, Itu terima mah tuh kenyataan kos gitu setan. Baik kieu bae. Sorangan narek hayangna kumaha jeung urang. Atuh biasa pas kayak ngopi ngerokok bareng. Teu hayang urang mah teu hayang aya penjilat di antara kita bertiga ini. Jadi kieu bae, sorangan hayang diampuran bungkurang. Udah kurang pasti hayang. Terus jadi kieu bae, selagi di dia kopi tah saatnya neng beli kopi bae itu. Wih, dia udah mau. Mau sih kayak kopi lah. kalian di Jion. Oh, lu ngomong naon jing, jelema jing. Hong geus ditu. Kopi godai. Deuh yang guru mah. Paham yang geus. Seutik bae caina. Ini juga kopinya sudah. Mewah jasa budak yang namanya perintah aing. Terus yo, pina yo. Siap bos. Eta China pinu amat sih. Nah, dia Bener. aing amat. Bisa diinum sih. Tadi Sayana. tadi urang ngomong naon? Tadi urang cek urang ulah loba-loba caina. Kepinuhan gati. Si damai bedamai. Kate. Surang yuk bari alon-alon bae ngabiakeun kopi jeung rokona nya. Cek urang bari siap-siap arek balik bae. Anjing balik teh dia. Urang ndek ngagiring ke body mah. Ih, Ternyata kebo dijual yang beli HP. urang mah ih, jeung ieu bae kebo mah ulah dijual. Emang HP sabaraha ditan? Murah HP yang paling gede. Aya nu 3 juta ge. Murah. Wih, 3 juta murah sorangan mah. Bae meuli tutut mah meunang sa barahat drum. Ih, Aya om HP nu murah 300.000 pengan ge. Ieu dong kieu ieu. tah HP naon eta? Casingna doang tapi Sorangan mah. Tuh ngadek dia tuh. Ngarang geraji. ulah. Geus ngopi. Kalau mah aya di urang ge HP tuh. Naon? Ulah sok ngolodong si Itu deui. adpan ketulur urang tablet. Ih, Mending tuh bayaran 200.000. naonna doang. Tapi leherna ieu usah belah. Sorangan ieu tujuanna ieu ngaon anjing. Sorangan nya teh ngeledek urang apa nih? Naon? Geus tapi bingung dia tadi. Geus lupakan guys. Sarangan buka kebo beradi mah. Aya 3 4 mah. Lalaki Tapi tadi kan kamari pae si hiji asana aya nu nembak bola. Keselak aing. Lu bantuin cai eta. garan enggak. Itu apa sih?
rokok aing. Balik yuk. Yuk. Geus jam sore. Siap. Wih. Wah, biar Kayak orang nikah ini. Kayak orang gak penting kayak gitu. Oh, Yuk. Udah ayo udah. Baik mana yo? Yes,